Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidina al-mahdi ya khalifatullah. Assalamualaikum ya sayyidina al-khidir bal ya bin mulkan abul abbas. Al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syair akhir zaman umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah banteka dan seueur pisan pamusyrikan. Musyrik kufur pamurtadan tos jadi kebiasaan, teu ieu jadi pikiran mata ruksak kana iman. Syahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kaislamanan. Najan laku teu napakan kana aturan pangeran, tegaduh rasanya lahan eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok zina perjudian anu jadi pidamelan. Ulama dipikeun ngewa nerangkeun aturan hakna, ngajak salat jeung zakatna, majaro bosen ngadengena. Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran. Kana salat ngahir-ngahir, majar pamang pidamelan, nyiar dunia sesepan, salat narek dikodoan. Seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan, kalakah seueur alesan majarkeun teh karepotan. Eling-eling umat Islam, sing eling kana aturan,
perintah Allah lakonan, perintah setan singkahan. Mun hirup hoyong selamat, iman urang masing kuat, perintah Allah sing taat, sanajan karaosna berat. Al-Quran tong dijauhan, hadis ulah disisihkeun, ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Hayu dulur urang tobat, mengpeng urang masih sempat, ibadah urang sing ningkat, mengpeng tacan kena maut. Sakitu anu kapihatur dina syiiran anu ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.